ngerokok kopi gimana itu. Saya pisan usahanya zaman tuari itu. Penumpangan sebenarnya di jalan menuju bisnis ini. Itu dijual tanah bisa iya piduitnya iya kudu bisa jadi duit sana jangan tanah batu roge cara semuanya caranya oh ayam ya piduitnya nungku ya sampai pedang tahu mereka lumayan ya. Usaha ianya lega seberat tumak ya lumayan gede ayam biasanya masuk ayam boga anak Bar, kemana? Biasa we pas ulin mah. Ieu nempuan tanah. Usahanya ya tanah ya. Oh, ieu mah nu urang. Bisi ngerek butuh mah. Heeh. Duh ti ditupi ka dieu nu urang. Jadi teh do nu bogana nu usaha nu maneh ya teh. Ieu teh bah nu urang. Lega lumayan kita bisa butuh ke komplek mah. Oh, cing sabaraha urang hayang ngadenge ieu satu makna ieu mah cing. Hari satu makna mah bae lah urang mah minta 15 juta we satu mak. Satu mak ieu sabaraha tumak ieu? Ya gede ieu mah, cing sabaraha tumak pan mah. Ya aya we meureunnan ke komplek mah lumayan. Heeh, teh abah teh rek regensi do euy. Lumayan ayam meureun ieu aya kana 20 imah mah kitu ti di ujung itu nepi ka ujung itu. Geus borong atuh kabeh. Cing sabaraha ngadenge? Bae 50 juta lah. 50 juta asa tarik euy. Cing kumaha mun 55? Dibikeun? Amun dibikeun hayu urang ka imah. Ah moal lah segitu 55 mah. 55, ieu mah 55 hayu ka imah urang langsung matre. Meh jadi we geus 30 we sok. Kalau geus satu lah. Siap, kayak gitu mah hayu ka imah. Kebon geus dituitan. Terkabul ya cita-cita uing teh hayang boga komplek di daerah dia regensi. Abah pun digunakan kita teh. Namanya regensi gampang. Beresan heula ieu kebon. Cegan we atuh. Bala ieu bala ieu tinggal proses ya kieu mah. Untungna teh ku eta ku dibikeun harga murah. Nah aing mah belagu geus udah nu oon ieu teh. Peduli teh penting mah aing mah geus boga ieu tanah tapi milik. Kita asa boga urusin kebon. Bala istilah teh ka urus. Usaha kebon sagedeng. Lumayan dua kotak we. Pilih ieu sebini sampeun teh kaplakeun di wae. Ore we heula. Nangka ieu. Sapoe ka poe cenah aya nu asak. Pak codot we. Wana nu asak ke deui. Sah eta nu ngagarap kebon aing nya. Padahal mah
ku aing teh diantep-antep. Ya anu ngagarap. Wah goblok. Nuju naon, Kang? Ini damelan ieu mah kebon kuring nah digarap ku Akang. Naon, Kang? Nya kebon anu di dieu atuh. Nang mesin anyar keneh ge rek di damel komplek ieu abdi teh. Mudah-mudahan we ka ijabah lah gitu. Maksudna kumaha Kang kitu nyarios kitu? Bisa ieu meulina nu benerna. Iya teh, Kang, abdi teh meser kebon teh ti Udo. Terus Kamari, tah kalaresan, abdi peryogi ngalangkung ka daerah dieu. Akang nyaho teh ieu. Nyaho naonana? Iya teh kebon kuring. Ah, hari abdi mah teu apal, da ngakukeunana Udo teh kamari. Ngagukeunna nu anjeunna. Ai abdi kalaresan peryogi di. Dijual sabaraha cenah? Nya ari nawiskeun mah 50 Kang ka abdi teh. Cios-cios nama jadi 30. Oh, blognya murah 50. Dulu itu geus aya sampean, tinggal panen gedang, nangka. Abdi ge Kang, mata kuantun teh kumargi naon gaduh nangka, sampe tos aya meureunnan 3 treukeun. Heeh, bisi hang nyaho itu nu dewek. Ah tah hayang nyaho da uing oge sarua meuli lain menang mau. Di mana tanah di Pau? Geus we aya mah kieu daripada pipaseaeun. Mending urang teh jelema nu ngajualna. Ah, nya mending keneh kitu da abdi ge emung atuh. Ayeuna jadi jeung Akang jadi pasea. Teu pira tina masalah tanah. Akang apal kan bumina? Eta sugan. Nya apal? Sugan we bisi ngabohong deui masalah imah deui lepek teh lain di dinya. Urang teh we ka imah nu kamari. Geus we ka imahna we. Yo. Terus kumaha ieu mau ieu? Nan ngajual kebon dewek. Ieu mah kumaha mau ieu wae. Geus ayo. Abdi mah teu raos, Kang, asa ditipu ku si Udo teh teh. Heuh, nya nu leuwih teu raos mah Akang ieu. 30 juta Kang abi ieu. Ieu teh dipus-tipus di mata krek dikoret ge teh rek digarap deui. Wah, lebar beutina tuh sampe. Kumaha carana kumaha carana ayeuna beunang deui duitna Kang. Heuh, sok ayeuna mah urang permanakeun deui we. Ayo. Ka jelemana tuman kenan teh. Ayo, Kang. Ayo. Abi mah pokona mah teu hayang nyaho, Kang. Poe ieu duit kudu hasil deui we abdi mah. Geus sarua Akang oge, pokona mah hayang balik di tanah. Pokona mah nya Gitu we. engke mah omat kudu beunang tah. Ayeuna keneh Sok di dieu. Ayo. Pan hasil ini kan mah lain hirup dengan iku jeung iku aing kan ampun Gusti. Halah mun teh kieu kumaha teh moal modal. Mau kasih pan kejo kok. iya lain burakna. Eta ayo sabarkeun. Bukannya euy, adieu. Ah, iya Kang yang ngical tanah ka abdi teh. Jadi si lain nu ngajual kebon dewek. Dicungah pisan. Ngaku musuhan. Ku aing eta teh ngajual wae cucung sia. Kumaha ya? Sok sia. Si lain kan naon Hampura urang butuh duit. butuh duit yang gitu carana atuh ngajual tanah batur. Terus saya kumaha tuh, Bang? Apa pokoknya mah teu hayang nyaho. Pokoknya mah kudu balik deui eta taneuh. Duit puing mana kamari geus perjanjian 30 juta. Eta 30. 50 atuh. 50. 30. 50. Tah, itu tah 50 juta. Nah, 30 juta. Mana balikeun? Duitnya ge tinggal 20, kumaha? Mana duitnya dia kan? Gara-gara. Ah. Duit saha? Tanah saya eta. Tanah didinya. Duit di saha? Duit saha? Duit si lain. Kan? Tanah saya itu. Wes keringan. Duit keringan. Daripada parasea geus kieu. Yo. Jadi aman, guys. Lah gitu lintah tadi atuh. Dikali itu ada lintah. Karane. Belebuk sia. Tuh, coba lah mun tadi buka kitu ide teh. Mau apa sih urang duaan? Nah atuh. Hampura deh.
Begitu we lah. Nya. Murah sok ke beureun tanah eta geus kacokot ku kuring. Duit Duit bisa saya, cokot. Ya. Ayo atuh. Waalaikumsalam. Ieu teh perasaan teh duitnya nu dibikin kasih Udo teh 30 juta. Nah sakieu. Pantanan lagi teh jadi. Elah, aing bingung. 30 juta kan jadi 60.000. Saha nu salah itu. Ah, anjing lieur aing.